Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng malam Senin ya, baka para baraya kaleresan ayeuna waktu sim kuring ya bade nyaritakeun dongeng deui. Kaleresan aya dongeng deui anu langkung rame tinu kamari. Anu bakal dicaritakeun nyaeta anu gaduh judulna dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan budak hideung. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeunnya. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan budak hideung. Zaman baheula aya nagara anu geus narikolot, raja jeung prameswarina geus parupus. Balat-balatna geus roncong lantaran kaboyong ku musuh. Demi nu nuluykeun di dinya ngan putrana bae reana 7, istri wungkul. Anu unggal poe ngalalemprang bae ninun. Pada kagungan papanggungan ari anu pangalitna tak acan tiasa damel. Saban poe ulin bae dipipir leuit atawa di kolong papanggungan raka-rakana. Eta putri bungsu henteu pisan dipika asih ku saderek-saderekna. Ari barang tuang sok bala kecrakan genepan bae. Putri bungsu mah paling-paling dipaparin sasana. Eta oge aya nu nyaaheun ka putri bungsu teh nyaeta anu pangais bungsu. Sok rajen barang bere. Kitu oge susulumputan bae dasieun kunu limaan. Demi putri bungsu nu matak teu dipika asih ku raka-rakana. Pedah teu tiasa didamel. Goreng patut deui da sok ulin papanasan. Salirana hideung kuru, rambutna ngarambueuk rintit. Raraina beureum balas kapoe. Henteu kawas putri raja. Ari raka-rakana mah nya gareulis nya palinter. Tunda eta putri anu 7. Kacaritakeun di hiji kampung eta nagara aya hiji randa tengah tuwuh gabug. Teu boga anak, rea dombana. Ari nu sok ngarit pikeun dombana jeung nu sok ngangungona nyaeta budak pulungna. Budak hideung kira-kira umurna 7 tahun. Eta budak hideung teh datang sorangan. Teu puguh indung bapana. Sasat ngadedetkeun maneh. Waktu datang manehna mawa 2 buntelan. Anu hiji dieusian pakeanana. Anu hiji deui basa indung pulungna kacai nyeseuhan disumputkeun di para. Budak hideung teh ku indung pulungna pohara di asihna. Lain bae dumeh dombana beuki rea. Tapi ku daekanana ongko. Kana pagawean awewe oge daekan migawe sarta ngarti deui. Beuki gede, beuki pinter. Lila-lila hiji mangsa budak hideung teh nyarita ka indung pulungna. Kieu, mak kuring teh geus gede, geus hayang boga pamajikan. Syukur ka mak bakal aya nu mantuan, ceuk indung pulungna. Wayahna mak kudu nanyaan ka putri raja anu 7. Anu mana bae anu kersa ditikah ku kuring, ceuk si hideung.
Eleh ujang urang teh kudu nalipak maneh. Moalnya anak rahayat letik nanyaan putra raja. Cek indung pulungna. Ah mama, kapan sarua itu jelema urang jelema? Cek si hideung. Nya tapi harkat darajatna leuwih luhur itu. Yeh mak, ulah mopo bari nangtung. Geus cobian bae heula. Wegah-wegah oge kencling indung pulungna indit. Numponan ka hayang anak pulungna. Mimiti ka bumi putri cikal. Sampurasun nun aya calik cek si bibi indung pulungna si hideung. Aya si bibi indung pulung si hideung. Aya naon bi? Cek putri cikal. Cek si bibi, hampura bibigan. Nah kunaon bi? Kun anak nu hideung teh hayang gaduh pamajikan. Kumaha agan kersa ditikah ku manehna? Nyi putri ngadeg bari nulak cangkeng ngagorowo. Kami kudu kawin ka anak pulung caca? Hideung deui. Kelanan kami eling kene. Tuluy nuju keluar mani bentik-bentik curugna. Omongna. Kaditu geura balik maneh ulah ka dieu deui. Si bibi balik bari rambisak. Datang ka imahna ditanya ku si hideung. Kumaha hasilna mak? Jawab bari rambai cimata. Duh ujang lain bae ditampik. Tapi emak dicarekan sarta diusir. Ku putri anu cikal mak? Cek anakna. Heeh. Jamak sakitu mah mak. Ayeuna mah cobian ka putri sanesna. Kencling deui si bibi indit. Ayeuna ka putri anu kadua. Sampurasun nun aya calik cek si bibi. Aya si bibi indung pulung si hideung. Aya naon bi? Hampura bibigan. Nah kunaon bi? Anak pulung bibi nu hideung teh hayangeun boga pamajikan. Kumaha agan keresat ditikah ku manehna? Hah? Bibi teh nanyaan? Yeuh bibi teh kudu nalipak maneh. Moalnya cacah kuricakan nanyaan putra raja. Kaditu geura balik. Ulah datang deui ka dieu. Nya kitu deui putri nu katilu kaopat kalima jeung nu kagenep pada nampik jeung nyarekan. Ayeuna anu katujuh. Sampurasun nun aya calik cek si bibi. Aya si bibi geuningan aya naon bi? Anak pulung bibi anu hideung teh hayangeun boga pamajikan. Kumaha agan kersat upami ditikah ku manehna? Bibi teh nanyaan. Leres gan. Nyi putri teh ngahuleung lila pisan. Dina manahna aing hirup ngan dulur-dulur eueuh nu nyaaheun. Mending aing boga salaki anak pulung cacah sarta hideung da sarua pada jelema. Kumaha agan kersa? Cek si bibi bangun teu sabar. Cek nyi putri. Lamaran bibi kukuring ditarima mangga.
nuhun agan. Ayeuna pisan urang ka imah bibi. Tidinya si bibi bari ngagondeng nyi bungsu balik ka imahna. Nepi ka imahna tuluy nyi putri disiraman, diruruan, dikasayan, janggelek. Jadi putri gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina sarta geus samawa. Panganggona hurung herang. Si hideung atoheun pisan, tuluy ngomong ka indung pulungna, pokna, "Ma, mun kuring kawin di dieu moal hade." Sabab caket teuing ka saderek-saderek nyi putri. Ayeuna mah nyeun lembur anyar bae anu tebih ti dieu. Hade ari kitu mah kumaha maneh bae, cek indung pulungna. Si hideung naek ka para nyokot buntelan nu dibunikeun tea. Bring tiluan arinit ninggalkeun lemburna. Sanggeus lempang 3 poe lilana, wates negara geus jauh kaliwatan. Breh aya tegalan lega kacida. Di tengahna ngajungkiring batu sagede muning. Si hideung muka buntelanana horeng eusina teh. Waluh batik sagede hulu. Eta waluh kumanehna dibandingkeun kana batu tea brai beula. Janggelek si hideung jadi satria kasep. Jelek nagara jelema pahibut. Pasar rame kuno daragang jeung nu baralanja. Imah paragbag karaton agreng ngajenggleng. Hayu lalebet, da ieu teh tempat urang cicing, cek satria. Sanggeus caralik dina kursi gading sarsor nu nyuguhan badega munggah pabaliut ku rea-reana. "Kamana ari anak pulung emah Raden?" cek si bibi ka satria. "Kapan ieu mak?" Hideung soteh nyamur. "Rupi nu asli mah ieu. Ngaran kuring asli nama Pangeran Danuarsa. Kuring teh putra raja. Ibu Rama geus parupus. Nagarana geus carem. Ari nagara ieu naon namina?" cek nyi putri. "Ku engkang rek dinamian nagara Cihideung Girang. Sae gancanging carita 3 poe ti harita. Di eta nagara pesta rame kacida. Mestakeun ngistrenan Pangeran Danuarsa jeneng raja sakalian nikah ka nyi putri Arumsari. Ibu pulungna jadi sesepuh di karaton." Nah, sakitu we baraya Ujang Combro dongeng anu atos dicaritakeun ku simkuring. Mugi tiasa ngahibur kasadayananya. Kalaresan dina dongeng ieu ku simkuring candak kesan amanahna nyaeta ulah ningali jalmi tinu sisi luarna hungkul, tapi di jero hana hatena oge meureun kaseluruhanana gitu. Penilaian urang mah kanu sanes. Jadi tong nganggap remeh jalmi sanu apal bahwa nu ku urang pendakan teh jalmi nu hebat, nu sukses, nu kumaha. Ngan urang saukur ningali penampilanna biasa siga puntennya ieu mah siga budak gembel atau kumaha, tapi di luar eta mah geuning bos mobil kan teu apalnya. Nah kitu ieu mah meureun petikan amanat nu
bisa disampaikan ulah sampai orang menilai seseorang teh saukur ti luarna hungkul gitu weh ya. Oke gitu weh ka para wargi baraya Ujang Combro, ada hatur nuhun atos ngadangukeun ieu caritaan dongeng di Ujang Combro. Mugi kapayuna mah Ujang Combro tiasa masih handai dongeng anu langkung rame sareng langkung tiasa ngahibur deui. Atur nuhunnya simkuring bade pamit, amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.